Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amman Fa'amman maka anapun ari jalma maka anapun ari jalma utia anu dibere itu eman anu dibere itu kita bahu kana buku catatan eman buku catatan biyaminihi biyaminihi kulengan katuhu itu eman kulengan katuhu itu pasaupa yuhasabu pasaupa yuhasabu maka bakal dihisab itu eman hisaban kalawan hisaban yasiron anu gampang. Surat Al-Insyikok ayat 7 jeung ayat 8. Saur Allah dina ieu surat Al-Insyikok ayat 7 ayat 8 sing saha jalma anu engke dibikeun buku catatan amalna ti beulah katuhu maka eta jalma anu buku catatan amalna dibikeun ti beulah katuhu bakal dihisab kalawan hisaban anu naon cenah anu gampang. Ari hisaban anu gampang teh hisaban anu teu hese. Nu jadi pertanyaan, saha cenah ogenan pagojali jalma anu buku catatan amalna engke dina sabada kiamat anu bakal dibikeun ti beulah katuhu teh saha? Jawabanana nya eta wahwa al mukminu jalma anu beriman. Jalma anu beriman anu aya dina pangampurana Allah engke teh bakal dibikeun buku catatan amalna ti beulah katuhu. Bahkan saur dina katerangan tafsir Sawi walau asyan sok sanajan eta jalma mukmin teh tukang dora tapi mukmin tapi najan doraka tapi iman mustahiqon linnar bahkan eta jalma mukmin teh berhak asup neraka heula. Dan naon teh das da doraka dasok doraka teh bari teu kaburu tobat jigana teh eta teh nya teu kaburu dihampura ku Allah kaburu maot eta jalma mukmin teh tetep jalma mukmin mah rek mukmin soleh rek mukmin tukang doraka ku Allah teh buku catatan amalna bakal dibikeun ti beulah katuhu. Bagus. Dibikeun ti beulah katuhu. Nah, sing saha jalma anu buku catatan amalna dibikeun ti beulah katuhu maka saur dina ayat 8 jawabanana pasaupa yuhasabu hisabayasira yang artinya eta jalma anu buku catatan amalna dibikeun ti beulah katuhu dihisabna teh bakal hisaban anu gampang. Cenah. Naon ari hisaban teh oke. Deh pajak tibalik dihitung amal perbuatan nana